Nabi Darda qala man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sab'a marrat faqahullahu ma ahamma. Di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik, sore-sore 7 balik, bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik tas subuh isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang. Ya Allah, ilmu ye, lain nalagaan ye, ilmu ye. Ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali. Beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7, Allahumma antas salam minka salam sampai selesai. Kabelah dituna maca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pan cenah kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaha aing bae. Sia mah 33. Aku lagi pernah nanyakeun ka Abah. Kenapa itu maca eta seperti jadi kieu cek kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aya henteu mah panjangkeun henteu rek ngaji mah. Cie mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui. Kabelah itu mah 5 bae lah. Kiai 10 urang cenah ta'adub. Goreng ada batu kiai na 10 urang na 10 mah. Nurutan sidina Ali burungana teh tetep di imam mah eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 3 kali. Ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 maling mah. Mal sakira ieu. Geus berket-berket aing sakira. Siapa lol. Ibadah tuh. Gaji mesti dipanjangkeun umur. Incu pahde sekian. Aing mah masih keneh aya keneh bae teh. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara waca laqad ja'akum. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur. Hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum. Kabelah ditu lama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas. Laqad ja'akum rasulun lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kene panjang umur. Nah, lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, babah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun. Nya nama talamun aya jelema non gitu ngaranna Muria. Cai deui. Sangarana. Ulah ditinggalkeun nya. Asal geus kitu bae geus.
karumpul kabeh anak itu bener bae. Eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali, dua kali, katilu kali geus teu kuat geus. Boleh tinggalkan. Tak eta heru eta beneran ieu mah. Tapi lamun 3 kali masih lancar kene. Insyaallah sih cager deui cekeun teh. Insyaallah cager deui ini mungkin bener. Bener. Eta Abah Haji Herun lakon jago. Ku lagi osok takut tadi dipetakeun ku kula teh. Eta kula nanti abah nanti kitu belah. Boleh tinggalkan. Panjang umur. Tapi osok beneran, bener. Kieunan J. Jelema bisa kene sih ya ngobrol mah. Tapi cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat, nyesek teh. Tetep we sudah ditaringgal bener. Sampai kaduana. Entah kaya nu jiranna ulah minta cai ka kiai ceukna. Asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus. Geus lah ulah antepkeun lah ceukna teh. Ieu mah lamun geus jadi. Urang encan jadi mah ulah wakah. Urangna geus. Tadalna. Lakon jago rasul. Teres ieu mah ya. Busiana eungap. Ulah sok-sokan heulanan. Wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan. Ulah wakajang tatangga-tatangga. Cobaan nu menta nu naon. Nu menta nu naon coba. Asana isukan ya. Emang aing teu kuat lah koja akum ya. Ulah ya lamun geus kataekan sering dibaca ku urang. Tek hadiahan abah hadiahan ke Herun. Tek osok kejadian. Padahal aja sehatkeun cenah kieu. Tetep ulah tinggalkeun lah bener. Kayak nunggu kritis di rumah sakit kieu badi ICU. Lakon jakumna lancar kene. Panjang umur insyaallah. Nu paeuna nu mau cai. Hiji baca ya geus carita ibadah bae. Carita ibadah hikmah nama panjang umur. 3 kali ba'da subuh insyaallah. Mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah. Kan mantap. Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma. Di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik, sore-sore 7 balik. Bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 balik isuk 7 balik teh subuh, isuk lah. Jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik. Nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu, bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang. Ya Allah, ilmu ye, lain nalagaan ye, ilmu ye. Kanyawan saya nyandung kan? Tah, jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah. Ih, hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana bihau kadiban. Pohara eta mah maksudnya dek bagus atau dek bohong, dek bener atau dek teu bener, pokoknya boga maksud maca eta geus hasil teh pokona. Ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki Zaini ka Abah doyong
cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali. Rasakeun coba gengke. Mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir. Geus teh unggal ba'da salat sakitu. Eta mah ti Muslim ka Kaukab terus kaki Zaini ka Abah Doyong ya Abah sok diwiridkeun beta ku Abah Doyong Abah Agrat eta wasiat ka Abah dibaca bae terus ku Abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engkena bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal muridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jalan lembar sekarang 3 balik tas sholat Masya Allah aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 balik unggal bada sholat kabeneran manehanana teh kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae ku nya teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula mun leuwih oh salah cak Abah leuwih mangan 3 bae heulanan suka juga hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener tah setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah geus bagus-bagus cak Abah teh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hiber teh satu ketika nya teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut nya kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana aja anu ngajepret eueuh naon untung bae aya anu mawa tongkang jadi dibawa ka eta ka naon gara-garana ka Parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragam atuh sia mah geus sae ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongeng bagat wa fi nawadiril usul an burida dagol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takaffiyan majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian anu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana laka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka baca Quran sapeting 10 bali 10 ke hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunyaya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10
mual tersentuh api neraka di akhirat. Mizan lancar, sirat lancar. Di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup. Terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tah, wirid genet. Ieu cenah kieu atuh kunaon teh difotokopi ge. Cerita heula ieu mah nah. Ge kadeulek wae hayang apa henteu yang ngawiridna. Surat Yunus wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi